Desa naon itu? Pantesan atunya sesuai jeung namina ieu meuni indah kieu nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enying ka para sahabat sadaya. Tepang deui sareng abdi. Ayeuna abdi nuju aya di salah satu persawahan di ujung selatan. Tingali parena meuni sarae pisan nya, tinggal itu meuni harejo pisan. Pokona mah tuturkeun terus kegiatan enjing ayeuna. Tuh tingali para sahabat, ieu suasana meuni sarejuk pisan nya di ujung selatan itu nya. Tingali meuni mantap pisan. Wah, di ditu aya murang kali nuju naon ngahulang di ditu? Jang nuju naon, Jang? Pemandangan alam. Enakeun nya di dieu mah tingali nya. Cocok pisan. Kangen Ismah. Nyalira wae, Jang. Ngalira tapi enakeun Jang nya. Mantap kieu ye. Ieu teh namina teh lembur naon, Jang? Lembur Cipeteuy. Desa naon ieu teh? Desa Bergah Indah. Pantesan atuh nya sesuai jeung namina ieu meuni indah kieu nya. Enakeun pisan, Jang. Aduh. Bade ka mana tuh tadi niatna ieu? Bade ka sawah eta teh. Bade ka sawah. Di palih mana sawahna ya? Palih ditu. Di ditu, seueur keneh di ditu persawahan. Seueur. Saya teh di ditu ieu na, pemandangan aja. Saya. Kitu mah tuh bade ka itu nya, aya upami saya mah palih ditu, Jang. Hayu atuh, Jang, yuk. Yuk. Hayu dulu para sahabatnya, tinggal ieu suasana meuni non sarejuk pisan atunya dulur tinggal ieu pemandangan meuni sae pisan atunya. Moal aya we kitu nya ieu namean. Tadi dia meuni kitu rada enakeun gitu dulur. Aduh. Cai meuni ngajorolok tingalinya. Sae kitu. Nama tuturkeun terus pokoknya namanya ikuti. Duh, palawargi sadaya sim abdi ieu teh bieu teh dituduhkeun ku murang kali cenah. Di palih dieu teh masih kene aya nah surga nu tersembunyi gitu nya. Tapi di jalanan rada aya laktor kieu ge. Nya di dieu teh baru berarti rada nyaan di dieu teh nya. Aduh, hayu dulur tingalikeun nya. Ya suasana tingali alamna meuni asli pisan. Dulu sadaya ini enakeun pisan pokona mah tuturkeun nya, tuturkeun dugi kerens. Aduh, tingali dulur anjir meuni mantap kieu dulurnya. Pemandanganna tingali atuh. Di palih ditu aya gunung. Di ditu gunung, duka gunung naon meuni indah kieu atunya dulu. Tingali persawahanna meuni sarae gitu nya. Jukut-jukut hararejo gitu. Tuh, tapi di dia aya sapalih non sawahna nu teu digarap kitu nya. Padahal ieu sae pisan negrak kitu nya. Kunaon duka caina kitu nya. Enakeun pisan pokona tuturkeun dulu.
Duh palawargi sadaya di dia abdi menak naon ieu tangkal hiris dulur. Terang hiris teh tah nu kieu dulur terang teh tah ieu teh tangkal hiris dulur. Teras di dia naon aya saung dulur mun enakeun pisannya. Saungna naon lawang pantona teh nyang hareupan ka gunung gitu. Sareng persawahan tingali enakeun pisan. Apa nama saung ieu teh rada cocok cenah. Aduh. Palawargi sadaya di dia abdi menak borangkali nuju ngajul manuk cenah. Itu sayang manukna cenah. Ayo tuh Jang, rojok. Tae kan atuh. Dalit ieu atuh tah. Sok. Duh, orang kali teh nya. Oke tekan manuk tinggal tapi di dia enakeun oge nya. Salah sareng urang kali teh nya di dieu teh mana-mana enak asli pisan kitu nya. Gunung-gunung lagi Duh palawargi sadayanya tingali di dia persawahana meni rapih pisan siga tangga kan apnya. Tuh iya sigana sawana posisinya di pasir gitunya. Jadi siga tangga kieu dulur. Tapi enakeun ya di dia ningalina gitu. Enakeun pisan. Kapalih dia oge gitu teh. Mantap dulur geuningan kangen iis mah kitu di palih dia mah. Duh palawargi sadaya nya tingali di dia abdi ningali naon tilas longsor pangintennya anu kamari teh ya ciga nama tuh tingali dulur di ditu agolosor dugi ka dieu tah kalebak kapali ditu tuh panjang kene soalna di dia abdi ningali naon kai rarungkad gitu tingali tuh nya sing jaluntrak gitu tuh bangun kapara pisan dulurnya ciga nama tah di dieu teh persawahan tinggal soalna di dieu aya pabinian gitu dulur bangun kuat seep kieu sawahnya ararinit ka itu kawahangan da ningali di itu teh bangun ka aya curug gitu Jang di ditu teh aya curug naon ciga ada ngaguru curug naon Jang di ditu teh ini ngaguru pisan pasir pintu. Tebih teh di ada tebih teh Jang tebih sok aya nu arameng tara kawahangan kadinya Asok kain masak enakeun tempatna teh eta enakeun itu mah kitunya geurlah urang itu urang tingali para sahabat mungkin curugna kumaha keayaan atau keindahan curugna gitunya. Palawargi sadayanya abdi ayeuna tos dugi ka dieu tapi di dieu ningali naon tadi di ditu parena tos ageng nya di dieu naon nama di tanuran tadi nama di samut kumaha ieu teh nya di dieu mah teu barareng kitu nya. Tapi dulur di dieu abdi ningali naon sebuah naon penampakannya patilasan panginten ieu mah. Soalnya tilas gitu tah
tilas ararmam panginten tuh nu tararanur enakeun teu nya tos damel mam di dieu enakeun pisan dulur sadayanya tuh tapi enakeun tempat nama sararejuk gitu jadi kanger nanti rehat gitu atau istirahat tos damel teh enakeun gitu tuh di DG seur murang kali nusok kasarawahnya duka ameng duka naon itu murang kali teh tingali dulur itu teh cenah gunung pintuna soal murang kali teh tah di pali lebakna teh wahangan tangkin urang kaitunya orang parios kumaha keindahan curugna gitu. Palawargi sadayanya di dia meni naon gitu teh tempatnya enakeun pisan caket pegunungan suara wahangan suara susukan apa nama bikin tenangnya tah hoyong dawegan kantun ngala luhureun pisannya aduh dulur sahabat meni enakeun pisan imah betah meni alim uih gitu ka abdina ge ieu mah situasina meni enakeun pisan gitunya tapi dulur dia nya ieu naon ieu tah cing dulur tah anu kieu naon ieu naon ieu di dieu anu kieu ieu dulur sadaya tah nu kieu coba urang guarkeun naon ieu wah dulur tingali geuningan baru aya naon nu kieu teh namina teh supajarami atau jamur padinya tah lamun tos ieu naon jaramina buruk sok jadi supa tuh tingali enakeun pokokna mah dulur di dieu mah bener selain seur kaemaman pemandangan oge enakeun pisan gitunya tuh persawahan komo lamun naon ieu teh cicing di saung itu sabari ngaemam dawegan sigana dulur bikin betah we gitu nya pokokna mah di vlog ayeuna dugi ka dieu anjing atau di episode selanjutnya orang lanjut deui di episode curug gitunya atau walungan hatur nuhun atas ningalikeun dugi ka rengse hapunten bili aya cariosan anu teu merenah kana manah atau sesuai dengan perasaan atau ekspresi atau ungkapan emosionalnya hapunten sadayana hatur nuhun.